Subuh, tadi udah subuh jam berapa ayeuna wuduna? Ka setengah 4 geus wudunya. Tah, lamun tayamum mah geus kesejan sadan, aya tayamum kitu. Tayamumnya geus wajib waktu. Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasabiu sareng aya nomor katujuna eta ayuzila kudu ngilangkeun si jalma ay al mutayamimu tegas sajalma tayamum an najasata kana pirang-pirang najis awalan mimitina rek tayamum teh hilangkeun najis disyaratkeun ngilangkeun najis anu teu dihampura payustarotu al mutayammimi takdimu ijratil jasa ber mafu anha an badani disyaratkeun rek tayamum teh miceun rasa kabeh najis bisi aya najis nu dihampura dina badana sanajan lain dina anggota tayamum sakamari anggota tayamum sabaraha dua wajah sareng tangan dina badan aya najis ya sampean cak teh kotok teh mah bersihkeun heula teu ayakeun heula kitu nya bisa seperti tama terus kehampangan orang sok di lap-lap ku batu ku naon nya kitu nya beda saya teh aya teh tapi teu kudu tina pakaian jeung tempatna mah beda jeung wudu jeung tayamum beda kumaha ari wudu mah lirofil hadasi pikeun ngilangkeun hadas soalnya kenal wae doa lirofil hadasinya ngilangkeun hadas tah aya hadas mah sanajan ayeuna aya najis ge hadas mah tiasa hilang contoh ayeuna dina baju teh aya najis ya nya aya bisa kata naon aya ciompol budak bisa kata di acuk urang teh urang wudu sah-sah wae da ngilangkeun hadas lain ngilangkeun najis tapi tayamum mah hilangkeun najisna teu aya keunela namanya tiasa tayamum gitu nya eta bedana wudu jeung tayamum atuh wudu meunang nya lamun baju aya copol budak meunang keur wudu mah garek salat mah bukan gantos heula gitu nya ari wudu mah lirofil hadasi tujuan ngilangkeun hadas ari tayamum mah libahati salati pikeun ngameunangkeun salat kitu nya jeung anu kana salat nomor kadalapana wasaminu sareng ari nomor kadalapana eta aya ijtihada kudu ijtihad hati-hati jalma tayamum teh fil kiblati qoblahu dina madep kiblat samemeh tayamum jadi syarat tayamum mah kudu madep kiblat beda jeung wudu mah madep ka mana wae asal syaratna dipayunna kumaha lamun caina dalam bentuk bak disiukan ku gayung belah mana eta gayung bakna belah katuhu lamun cair datang keran pancuran belah ken belah kenca tah teu syarat madep kiblat teu dina tayamum mah da itu teh kudu madep kiblat ya kumaha Kang da abi mah teu terang itu nya udah tuh apal kalet kidul teu apal kulon wetan teu apal kiblat mah apal luhur jeung handap apal teh zakat teh nya tah di dieu cek kateranganna aya ijtihad di dieu hati-hati ijtihad berarti nangtungkeun keputusan da urang di mana-mana yeuh si waktu dia konten kiblat mana sok kira-kira ka mana kiblat perasaan urang oh kiblat teh kali itu walaupun kenyataannya salah ijtihad kana eta nya ijtihad teh memutuskan hukum karena darurat ijtihad kayakeun eueuh jelema misalkan teh mainna kompas teh nyala pan poe medem di teu katingali arah mana teu apal kaler kidul apal lu jeung kana poe ijtihad ieu sok madep kiblat nya karena salat teh sarua lamun urang keur posisikeun di mana lah di hiji tempat anu teu apal kaler kidul teu aya tanyakeunun teu aya kompas matahari teu katingali bisa kata kana medem teh cuacana urang salat ijtihad urang di dinya nya ijtihad anu khususnya salat mah urang geus bisi beak mah waktu salat urang bisa lohor 4 rakaat
karek beres salat paling pe bijil ai paling pe horeng teh kalangkangna teh buat ka belah kieu salah kan salat teh urang teh tah balikan deui muadah karana tapi lamun aya jalma ayeuna kieu tasiu salatuman sah salatna jalma arba rakatin li arba'in jihatin bila ada salat lohor asar atau teman tapi usap teh nyaho arah kiblat ka opat asar salat teh kabelah itu salat lohor kabelah dieu salat lohor opat kali salatna sah tah salatna teu kudu dibalikan deui tah mah kitu mah nya lamun kitu so pasti bakal anu pas kana kiblatna wa tasiu sareng aya nomor ka salapana ayakuna kudu aya naon atayamum tayamum teh ba'da nuhuril waktu santos manjing waktu. Tapi beda tayamum misal jeung wudu mah bisa iraha wae nya. Bisa wudu anu asar dipake nepi ka isya bisa. Ai tayamum mah henteu tayamum mah maksud kudu asup waktu wae. Pa urang magrib mah teh maghrib geus naon geus wudu. Tayamum mah teu bisa kudu geus adan rek tayamum. Itu no sababna saur tadi teh tayamum mah suci darurat. Can darurat can asup waktuna mah. Nya. Ai cai apa urang gapus puguh teh magrib setengah genep geus wudu. Atau subuh, tadi urang subuh jam sabaraha ayeuna wuduna? Ka setengah 4 geus wudunya. Nah, lamun tayamum mah geus ejan sadan, ada tayamum begitu. Tayamumnya geus mancing waktu. Nya kumaha kan lamun salatna lain salat anu khusus salat anu wajib. Salat sunat kumaha? Contohna mun salat lebaran ira mancing waktuna di mana jelema kumpul sadayana. Berarti mancing waktu. Maka tahu ka masjid sadaya. Tahu mah tayamum gitu lah. Mun istisqa di mana karumpul jelema rek mulai salat tah geus mancing waktu. Lamun salat samagaha di mana-mana ayeuna geus poek geus berubah kaayaan mun samagaha panu poek mah geus poek panu siangna mulai tayamum didinya. Sebab ari beda istisqa sareng salat samagaha ari salat samagaha mah waktuna teh barang heug samagaha nepi ka caang deui beda samagaha waktuna teh ai salat istisqa mah salahnya urang salat tujuan jang menta hujan di mana geus turun hujan ke salat teh beda salat ke salat turun hujan bisa kata mah teu beak waktuna anggar teh waktu istisqa mah gitu beda jeung salat samagaha waktuna barang mulai poek nepi ka caang ai istisqa mah bari kumpul anu paling datang kalinya geus turun hujan mah teh waktu teu istisqa deui aya kana waktu istisqa ai istisqa mah kieu lain ku salajeng deui tahiyatul masjid dina waktuna asup ka masjid aya tayamum jeung salat tahiyatul masjid teu bisa di luar kana teh cara asup ka masjid kudu asup ka masjid gitu nya atawa ayeuna salat jenazah rek nyolat mayit tayamum iraha di mana-mana geus beres di adusan si mayit saja can dibungkus geus beres di alusan geus asup waktu nyolatan mayit can dibungkus euy sok tayamum mah nya lamun ayeuna mayit can atau mayit teh cek tadi teh mayit teh udah urut cai geuningnya deui mayit teh teu alusan tayamuman tah geus tayamum mayit karek urang sah tayamum rek nyolatan sehingga aya istilah tata runcingan yang kita punya aya jalma anu teu sah tayamumna nungguan tayamum batur nyata jalma anu rek nyolatan mayit urang rek nyolatan mayit ku tayamum can sah tayamum lamun mayit can ditayamuman gitu nya eta